Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu Jumat di kaping 28 bulan Agustus 2025 dina surat Ibrahim anu ayat ka 48 dugi ke akhir surat Ibrahim. Insyaallah dinten ieu tamat surat Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wataro jeung baka narempok, baka ningali ku mata kepala sendiri anjeun kasaha ningali al mujrimina kajama-jama anu durjana, anu doraka, anu bergelimang dosa di dunyana. Iraha bakal ningali jalma mujrimin teh yauma idin dina poe eta, tegasna poe kiamah. Muqarranina datang nate berbondong-bondong ngabring khusus jalma-jalma anu mujrimin anu bergelimang dosa dikumpulkeun ngabring fil aspadi dina kaayaan terbelenggu di talian sukuna leungeunna jeung dibelenggu leherna ku rante beusi. Ya Allah, saterasna sarobiluhum jeung engke teh jalma-jalma anu mujrimin teh dibajuan hum ka itu jalma-jalma min kotironi tina aspal anu dibalurkeun seperti kuningan, dibalurkeun kana awakna sehingga watagsya nutupan eta awakna ku bajuna ku ter anu dibalurkeun seperti kuningan. Wujuhuhum tepika mukana atau lararaina beungeutna eta jalma-jalma annaru tuluy diasupkeun kana neraka jahanam. A'udzubillah. Saterasna liyazzi supaya Allah maparinan pangwales pembalasan Allahu tegasna ku Gusti Allah ka jalma-jalma anu durjana anu bergelimang dosa teu daek insaf deui ka maotna, teu can tobat maotna. Kullu nafsin kulla setiap saban-saban nafsin jiwa maka sabat bakal diberi balesan maka sabat dina non perkara kasabat anu dipigawe anu dikasabna. Moal aya kecurangan, moal aya kedoliman, kajian sagede biji jaro sae dibales ku kasayan, kajian sagede tongo salah tetep dibales ku siksaan atawa sanksi ti Allah Subhanahu wa taala. Saterasna innallaha sanyana ari Gusti Allah sari'ul hisabi eta maha cepat maha gancang. Allah mah teu peryoge waktu, maha cepat Allah al hisabi kana perhetanganana kana hisabna kana etang-etanganana. Teu aya nu didoliman saurang oge sesuai jeung pagawean di dunya dipaparin di akhirat. Sari'ul hisab maha cepat eta hitunganana hisabanana. Saterasna haza ari ieu katerangan balagu geus didugikeun ieu katerangan linnasi kasasaha kasaban-saban jelema linnasi ka kabeh manusia atulah nu aya di dunya. Apaleun ngan aya anu nganggo aya nu diacuhkeun aya nu husu kana keterangan eta sieun bendon ti Allah. Waliyungdiru bihi liyungzaru jeung supaya jadi peringatan bihi ku ieu katerangan liya lamu jeung supaya arapaleun jama-jama sadayana annama kana yen sanyana huwa ari itu Gusti Allah ilahun eta teh anu wajib disembah, teu aya deui angin Allah anu wajib disembah. Saha Allah teh wahidun anu maha esa anu maha satunggal teu aya bilanganana.
teu aya pamusyrikan jeung anjeunna. Maha tunggal, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Saterasna waliyadzakaro nyaeta supaya jadi peringatan, jadi pelajaran. Jang saha ulul albab kasaban-saban jalma anu albabi eta teh bersih hatena. Ari ulul albab teh eta teh jalma-jalma anu albab tegasna asal katana tina labib suuk atawa kacang anu geus bersih teu aya kulitan. Jadi eces jentre hatena teu aya pamusyrikan, hatena ikhlas karena Allah. Bami narima ilmu teh kitu mah cepat margi eta mah tos bersih hatena disebutna teh ulul albab. Alhamdulillah tos tamat dina surat Ibrahim, insyaallah enjing kana surat Hijr dina dinten Sabtu. Mudah-mudahan sakalimah dua kalimah aya manfaatna khususna kanggo abdi, umumna kanggo urang sadayana. Mudah-mudahan ditepangkeun deui dina dinten enjing kalayan dina kaayaan sehat bari banyak yuswa. Barakallahu li wa lakum. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.